Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bistimraril ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para ibu jemaah pangaosan dinten Sabtu pasesonten, alhamdulillah urang sadaya tiasa tepang deui nya Bu. Salami sasih Ramadan liren urang libur panginten irahaya ngawitan Bu ngaos. Sabtu teu kalangkung. Nah alhamdulillah urang tiasa ngawitan deui. Mugia sadaya amaliyah urang nu sarae ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kakirangan kaalfaan urang dina sasi Ramadan mugia dihapunten ku Allah. Kabiasaan anu sae nu ku urang dipilampah dina sasi Ramadan mugia tiasa dipertahankeun. Nuhun upami tiasa ditingkatkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi urang nu nuju teu damang urang sadaya nu nuju kirang sehat mugia didamangkeun disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ku teu damangna sing janten kiparot kana sadaya dosa sadaya kalepatanna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oge panginten murang kalih urang nu gaduh pamaksadan nu bade arujian, murang kalih nu bade ka perguruan tinggi sekedap bade ujian, mugia dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbing firlana wali walidaina amin. Para ibu sadayana ayeuna teh kaping sabaraha Bu Sawal? Lan ping 20. Udah biasa masuk tara emut tuh. Aya Ramadan mah emut sadayanya. Ti kaping hiji, kaping 2, kaping 3 teh. Aya Arab-Arab keuneun. Enjing ngarap-ngarap maghrib. Kaping hiji, kaping 2 ngarap-ngarap lebaran gitu. Eta kanikmatan ti Allah. Lisoimi parhatani saurina hadis. Pikeun jalma nu puasa teh aya 2 kabahagiaan, 2 kabingah. Hiji parhatun indal iftar, hiji bungah lamun nuju buka. Kadua parhatun inda liqa'i rabbih. Nu kadua bingah ketika tepang sareng Allah. Ke eta mah di akhirat. Para ibu sadayana ieu teh masih kena lebaran teu Bu? Bulan ari ranginang aya keneh sareng opak. Nah, jadi upami ranginang jeung opak aya keneh, kuehna keler asli keneh, sanes anu palsu. Nah, eta teh tawis lebaran keneh. Ngan lamun kelerna kueh kalengna geus diganti kudu palsu, lebaranna geus tamat gitu. Bu, wios di tutupan pantona gitu nya. Asa teu kuping. Nah, mohon ngaguruh kieu. Para wargi sadayana, para ibu da pribados mapanginten sadidintenna pada melantai nyarios. Ari jami teh sok cilaka ku cariosan. Ngan bilih aya dina ngadugikeun cariosan anu kirang berenah hapunten ka sadayana. Nyabunya urang da dina bulan Ramadan mah diajar urang teh sae hubungan sareng Allah ta dina bulan Syawal, hiji Syawal, 2 Syawal. Rapihkeun hubungan jeung manusia matak sok aya we ulang mah namina teh halal bihalal. Para wargi, para ibu jemaah pangaosan sadayana, aya 3 doa nu sok disuhunkeun ku urang ka Allah dina sasi Ramadan.
Aya 3 doa nu sok disuhunkeun ku urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala dina sasi Ramadan. Ibu ge sigana tos arapal ieu mah. Anu apaleun mah kecuali nu teu apaleun. Margi eta dipiwarang ku Rasul. Mana hiji ngadoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Aya deui kieu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tiasa eta Bu. Hilap deui teu. Sok cik bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Upami seueuran nya. Naon deui nu kaduana nu sok disuhunkeun ka Allah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah 2 tah nu katiluna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Eta nu saur kanjing Nabi periogi ku urang diseureurkeun ka Allah 3. Intina naon anu 3 hiji urang hoyong dosa dihampura ku Allah. Leres Bu? Gaduh dosa henteu? Bu, gaduh dosa henteu? Bisi ibu mah taramida mah dosa gitu, jami suci henteu? Alah ibu zaman ayeuna mah Gusti bade jadi suci teh nya, kecuali anu namina suci meureun. Neng suci tah eta mah suci. Ti mimitina keneh oge. Jadi para ibu sadayana urang nyuhunkeun ka Allah hoyong dosa dihampura ku saha? Ku Allah. Naon margina? Margi pangrugina jalma mah aya 2. Hiji dosa teu dihampura ku Allah. Anu kadua teu kenging ka nyaah Allah. Kahartos Ibu. Jadi jalma anu rugi nyaeta naon? Dosa teu dihampura ku Allah, nu kadua teu kenging ka nyaah Allah. Jadi para ibu sadayana sanes anu rugi teh anu teu gaduh harta anu melimpah. Jami anu rugi sanes anu teu gaduh jabatan. Jalma anu rugi sanes anu teu gaduh ilmu anu seueur. Naon margina lamun jami rugi teu gaduh jabatan, Firaun anu untung. Leres Bu? Firaun mah jadi raja na teh lami Bu. Firaun teh Bu dina Al-Qur'an kade nya pribadi sering ngadugikeun Firaun teh sanes nami jalmi. Mohon Bu sing terang. Naon atuh Firaun teh pemimpin tertinggi di zaman Nabi Musa alaihi salam, ngaranna Firaun. Mun urang mah presiden gitu Bu. Di zaman Nabi Yusuf mah sanes Firaun di Mesir teh, tapi naon raja. Urang ge pernah baheula. Firaun anu berhadapan sareng Nabi Musa adalah Firaun ketiga gitu Bu. Mohon mun urang we aya anu nyebutkeun eta teh Ramses II. Pak Quraisy Shihab dina tafsirna ngadugikeun Firaun anu berhadapan jeung Nabi Musa teh namina Manep gitu Bu. Hese nulisna oge. Mata abi lawan mah di ujungna oge. Mun aya sepido mah ek nyerat. Nah aya. Kieu nyeratna teh Bu. Teu katinggal kudu baadag meureun. Wong agungnya Bu. Gitu Bu, hese macan oge. Margi aya konsonan di pangker 3 Manep. Itu Bu, nami asli nama Siga Abu Lahab. Aya surat Al-Lahab, tabat yada Abi Lahabiu. Cilaka leungeunna Abi Lahab. Da Abu Lahab teh sanes nami asli, nami lanian.
alam karim nama alamnya anana Abdul Uzza bin Abdul Muttalib pamana Kanjeng Nabi. Jadi kenapa dina Al-Qur'an nami Firaun teu langsung disebat nami na Firaun tilu teh. Kenapa Abu Lahab teu disebat nami aslina? Saur sebagian ahli tafsir hartosna kalakuan kaos Firaun, kalakuan kaos Abu Lahab bakal terjadi. Kahartos Ibu. Naon kaos Firaun? Dirina mengaku sebagai naon? Tuhan. Zaman ayeuna moal aya ngan seueur manusia ingin dipertuhankan. Gitu Bu. Mapah teh kudu nyuksruk gitu. Tos Bu. Jadi Firaun teu kurang jabatanana. Saur sapalih berkuasana teh 60 tahun. Umurna 90 sampai 96 tahun menurut ahli sejarah. Dugikeun ka ayeuna diabadikeun mumina. Terang mumi Bu. Rorongkong. Mohon Bu, diabadikeun eta mah janji Allah dina Al-Qur'an hiji jami anu beruntung, lain jami anu teu gaduh jabatan. Jami anu rugi, lain jami anu teu gaduh jabatan gitu Bu. Anu kadua, lamun rugi ku harta Bu, maka korun jami pangbeungharna nyamunya cilaka. Leres da moal aya di dieu hartana ngaleuwihan korun, aya di dieu ngaleuwihan korun. Saur dina kitab Mauidhah Ibu, korun mah hartana kunci gudangna ge ditarikan ku onta. Mun urang mah meureun aya mah kutreuh ku eta teh naonna hungkul. Kuncina hungkul Ibu. Kunci harta ditarikan ku truk henteu dipesakan urang mah. Itu beungharna korun Bu. Namun korun matina mengenaskan. Firaun matina mengenaskan. Eta jalma anu loba hartana jeung jabatanana luhur. Saha nu elmuna seueur aya deui di kalangan pesantren saha Barsiso. Sering urang nguping Barsiso jamina pinter, santina ribuan, tapi akhir hayatna mautna teu nyanak iman sareng Islam. Kahartos Ibu. Jadi jami anu rugi sanes anu teu gaduh jabatan, jami anu rugi sanes anu teu seueur harta, jami anu rugi sanes anu henteu pinter, tetapi jami anu rugi hiji dosa teu dihampura ku Allah, anu kadua teu kenging kanyaa Allah. Maka Nabi Adam ngadua sareng bojona saha Bu? Siti Hawa. Aya di dieu namina Siti Hawa. Atuh gaduh budak teh namian Siti Hawa. Ceuk ibu teh teu galib cenah ayeuna mah. Ayeuna mah ngaran teh kudu Zelda, Mazda, kudu kitu, Toyota. Ngaran budak teh warau. Kade ibu siltaros, mama ari abi teh harusna teh Mazda naon hartina? Harita teh mama teh ningali dina iklan aya mobil Mazda, hideep teh di ngaranan we Mazda, saka inget nyeun ngaranan budak teh. Aya ibu saka inget teh ngaranan budak? Kade Bu, seueur ngaranan budak teh saka inget ningali dina TV aya main bola Chelsea jeung MU, di ngaranan we budak teh pas lahir teh Chelsea. Gitu. Tos. Nah jadi Nabi Adam sareng Siti Hawa ngajerit ka Allah, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam jeung Siti Hawa ngajerit ka Allah, Gusti abdi dolim kana diri abdi. Terang ibu dolimna nyaketan tangkal. Ulah ditamatkeun tangkal hudi teu aya teh tangkal hudi. Tepikeun ka ayeuna gabi mirarian teu aya teh tangkal hudi. Nyaketan tangkal diwagel ku Allah Nabi Adam teh jeung Siti Hawa teh la taqraba hadis sajarah fatakuna
dolimin Adam Hawa anjeun ulah ngadeukeutan ieu tangkal. Lamun anjeun ngadeukeutan ieu tangkal anjeun termasuk jalma dolim. Pinter setan mabuk ngagoda teras nya akhirna Nabi Adam tergoda fa azallahuma syaitan maka setan menggelincirkan keduana Nabi Adam anu tadina aya di surga sareng Siti Hawa dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nemek we Nabi Adam ngajerit ka Allah qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Gusti abdi tetos dolim kana diri abdi sadaya wa illam taghfir lana wa tarhamna lamun teh amat teu aya pangampura ti Gusti wa tarhamna lamun teh amat teu aya kanyaah ti Gusti lanakunanna minal khasirin pasti abdi termasuk jami anu naon rugi. Ternyata jami anu rugi adalah dosa teu dihampura ku Allah. Jami anu rugi adalah teu kenging kanyaah Allah. Mangga ngadoa Bu sasarengan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh sok ieu Bu didawamkeun ari wong tara kade bisi ka kantun eusina naon eta urang hoyong kenging pangampura Allah urang hoyong kenging kanyaah Allah dina bulan Ramadan ieu anu dua dipaparinkeun ku Allah ka urang. Mohon Bu kumaha ceuk dina hadis dina Irsadul Ibadah halaman 45 didugikeun awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun mimiti bulan Ramadan turunna kanyaah Allah pertengahan bulan Ramadan turunna pangampura Allah. Mudah-mudahan urangnya punya kenging pangampura Allah kenging kanyaah Allah. Kahartos Bu osok lebat ka masjid kumaha doana sok malikir heula abi keut heula haus ya teh kumaha Bu Rabbi firli dunubi wabtahli abwabara urang nyuhunkeun pangampura jeung kanyaah Allah eusina teh eta teh. Allahu akbar. Naon atuh lamun jami teu kenging pangampura Allah berarti salamina eta jami teu dihampura. Lamun jami teu kenging kanyaah Allah berarti eta jami kenging laknat Allah. Hoyong ibu dilanat ku Allah alim. Na'udzubillah. Allahu akbar Bu geuningnya umur teh sanu terang. Ibu barade maot mah. Siga moal marawat ieu mah. Ibu kamari ge artis geuning sepuh maot. Ceuk ibu sugan cenah si eta mah moal maot. Terus Bu. Kitu. Tos, naon anu kadua anu disuunkeun ku Allah, ku urang ka Allah? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah. Kade doa ieu teh tekeng bulan Ramadan wungkul. Ya Allah abdi sadaya nyuhunkeun ridho Gusti. Ya Allah abdi sadaya nyuhunkeun surga Gusti. Jadi intina urang hoyong kana surga Gusti. Laras Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat adalah surga Allah. Abdi oyong ka surga, ibu oyong ka surga, penjahat hayang ka surga, tukang maok hayam hayang ka surga, tukang jinah hayang ka surga, ngan beda cara. Terus Bu, sok aya ibu tukang maok hayam taruskeun hayang ka surga hayang ka neraka, da yakin ngajawabna hayang ka mana? Hayang ka surga. Maka sahabat naros ka Rasul Bu. Saha nu naros ka Rasul? Abi Hurairah.
Dina hadis didugikeun ditukil dina kitab Syarafu Ummatil Muhammadiyah. Abi Hurairah ngadugikeun kumaha ceuk Abi Hurairah kieu. Ya Rasulullah, idza ra'aituka tobat nafsi wa qarrat aini. Wahai baginda Rasul, upami abdi ningali wajah salira sok bingah teh hate teh. Ibu sok itu tara. Aya ringkak-ringkak jami keur mah sok bingah teh papenak teh. Teuing kieu urang mah hoream papanggih si ieu mah jadi muringkak. Aya ibu jami teh papenak jeung jami sieun teh papanggih si eta mah teu ngareunah kana hate teh. Bu, sahabat anu namina Abi Hurairah ngadukeun ya Rasulullah, upami abi penak jeung Rasul sok bingah kana maneh teh. Sok ibu bingah jeung jami papenak. Atawa nepi hoream teh papanggih sieu mah geus beda lempangna oge. Kusaha eta dilalakonkeun urang dua Bu dengan matan hadis yang sama namun sumpingna beda. Nu kaduana ti Abdullah bin Salam. Saur Abdullah bin Salam ngadugikeun awwalu ma qadima salam al Madinah, pertama kali Rasulullah sumping ka Madinah atazfala annas ilaih, jami teh sarumping ngaborok ka Kanjeng Nabi. Eta cek Abdullah bin Salam ketika ditutup wajahna Kanjeng Nabi mah saes wajah pembohong. Urang ningali jami teh sieu mah leumpangna geus beda, ingkig-ingkig gerek nganyuk geuranya. Tapi tekeng suudon. Anu sok kitu da Bu jami teh gaduh penilaian. Laras Bu, ibu ningali seseorang ketika mayun ka urang sok emut. Si ieu jami soleh. Ieu jami bager waktu sabi teu damang jami ieu anu pang pertama ngalongo ka abdi. Sok kitunya. Nah sahabatnya bercerita, ya Rasulullah, upami abi pepenak jeung wajah Rasul sok bingah kana hate teh. Urang makan hoream papanggih sieun. Sok ibu urang ka budaknya Bu, murang kali. Aya murang kali enjing-enjing jam genep nganggo sapatu di training olahraga. Aya hiji deui budak-budak baheula masuk aya beuy bangung teh babancik nya Bu. Dina babancik diharudum ku sarung morongko. Cik anu raos ditinggali nu kumaha? Bu, anu raos ditinggali nu kumaha? Anu nganggo seragam rek naon? Rek sepor ningali budak isuk-isuk dina babancik diharudum ku sarung lieur ka urang nangge Bu. Leres Bu. Sok ibu ningal seger gitu ningan. Nah kita cerita sahabat. Tos kitu kumargi Kanjeng Nabi. Abi Hurairah merasa bingah. Nya Abi Hurairah ngadugikeun ka Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ayu sayin khuliqa." Cik cenah perkara teh didamel ku Allah tina naon asalna? Cek Kanjeng Nabi, kullu syai'in khuliqa minal ma, apa saja Allah ciptakan dari air. Laras ibu, naon wae didamel ku Allah asalna tina cai. Apunten ibu, manusia diciptakan ku Allah asalna tina nutfah. Nutfah itu perkawinan pertemuan antawi sperma ti pamaget sareng sel telur ti istri, jantanlah nutfah. Tina naon eta asalna? Tina saripati makanan. Mua aya makanan anu dituang ku urang henteu sumberna tina cai. Laras Bu. Sok mangga ibu sok tuang naon? Sangu asalna tina beas, beas tina pare, pare nancap di mana? Di sawah. Jadi mua mun teh cai. Mua aya ceuk ibu teh abi mah tara alhamdulillah tara tuang sangu, abi mah sok kentang. Jadi mua kentang nancep beutikna lamun teh cai. Mua janten ceuk ibu tara abi mah sok roti, sami roti naon wae mah tak sok aya salat nyuhunkeun naon? Cai namina salat naon? Istisqa. Sok aya salat nyuhunkeun panas. Tak gitu, jadi abis sami jeung ibu teh sacetakan dina cai, matak jami mah ulah sombong, sami sadulur, tuh jeung nu di luhureun, luhureun masjid eta teh baraya. Naon Bu? Kenteng asalna tina naon?
taneuh haji naon aya cai kieu. Adi lanceuk urang teh beda saeutik. Sok geura ibu kulit direnengkeun jeung genteng. Sawo naon teh Bu? Sawo matang sawo buruk. Sawo matang tapi sawo matang sekali. Bu, bari usaha eta kitu urang teh sami hakikatna. Salajengna Kanjeng Abi Hurairah naroskeun deui ka Kanjeng Rasul. Akhbirni bisaiin idza amiltuhu dakhaltu ajannata. Baginda Rasul wartosan abdi naon anu tiasa ngalebetkeun abdi ka surga. Jadi Abi Hurairah teh naroskeun resep ka surga. Mohon Bu, diwartosan moal ku Rasul. Aya di dieu tukang icalan teu aya pajeng dagangna. Tuh urang masihan contoh we keun batur we contona. Tukang baso geuning sinang palai teh sinang naon? Di alun-alun teh. Sinang heula. Sinang palai mah di ditu tuh suka maju kideul nya Bu. Eta mah lembur. Ibu naroskeun baso, resep baso ka sinang heula. Naroskeun resep baso ka japri we tah. Cik anu gaduna abi teh hayang jualan kaos bapa, cik nyuwunkeun resep. Atanapi ibu teh ka saung rangon. Duh hayang bisa masak sambal saung rangon, naroskeun. Abdi gaduh rencangan Bu. Rencangan sok jalan sate kantos kapungkur, cik nyuwunkeun resep sate. Abdi ge cenah Gus ku bapa teh. Ku bapa teh dibere bumbuna wungkul, henteu resepna mah. Kitu sok ibu ka saung rangon, paling dipesan sambalna moal naon mah. Resepna naon margina Bu? Rahasia perusahaan. So ka orang lebih dahulu tukang marasak, saha pangsaena masak, saha pangraosna masak, nyuhunkeun resepna moal tah moal dipasihan. Cenah suudon wae. Ada sekus nudon ge. Bu, naon margina dengan alasan rahasia naon? Perusahaan bisi kasaingan. Laras Bu? Sok kitunya. Kumaha Rasulullah ketika ditaros resep ka surga? Apakah Rasulullah nyumputkeun? Teu. Eta teh naroskeun resep ka mana? Ka surga. Teu hayangeun Kanjeng Nabi mah di surga sorangan. Batur. Urang waasnya bunyi lamun dagang di wartosan resep. Subhanallah, geus jami soleh eta mah. Ceuk Kanjeng Rasul resep labat ka surga teh absus salam hiji masurkeun salam. Osok Bu, pepenak jeung rerencangan. Assalamualaikum. Osok tara. Osok lamun keur eling. Nya, keur teu eling mah tara. Kitu para ibu sadayana. Osok lamun keur eling keur teu eling mah tara masurkeun salam. Da kumaha cenah ari ka bumi teh tara asa saha digentos we assalamu alaina wa ala ibadillah hissalihin. Ngan pribados kantos ngadugikeun ngajawab salam teh hukumna ayat 3. Terus sadaya wajib. Abi tadi di dieu assalamualaikum hiji aya salam penghormatan siga nembe pribados payunan para ibu. Assalamualaikum ku ibu teh diwalar anu kakupingeun mah waalaikumsalam. Nu ngawalar kenging pahala, nu teu ngawalar henteu dosa. Kahartos. Tos aya nu ngawakilan. Ngan repeh sadayana parego. Repeh teh tiasa ngajawab sadayana abi maca salam, ibu teh repeh we, maka sadayana dosa. Ka atas Bu, kitu. Anu ngajawab kenging pahala, nu teu ngawalar teh kenging pahala, ngan teu dosa. Ayeuna repeh sadayana, dosa sadayana. Apakah abi kedah nyeri hate? Teu kedah. Teu kedah nyeri hate, lempeng we. Terus da maca salama atos urusan ngajawab urusan ibu eta mah. Karlu hartosna naon? Teh kenging merasa tersakiti lamun urang maca salam teu dijawab ku batur. Karlu abi mah cenah maca salam ka si eta teh tara dijawab wae, geus we moal rek maca salam. Siga ibu rek sedekah, abi mah moal sedekah ka si eta bongan tara nganuhunkeun acan. Salah kitu teh.
kapok sodako kasih eta mah tara nuhunkeun acan. Ibu, urang anu sodako jangan berharap ucapan terima kasih dari orang lain. Kartos ngan anu disodakohan kedah eta mah ucapan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza, mugia dibales ku Gusti ku nu langkung sae. Eta kakedah anu dipaparinan. Anu maparinan mah teu kedah berharap. Kahartos Bu, kitu urang makan sakit nyeri hate cenah. Kasih eta sodako mah tara nganuhun-nuhunkeun acan. Ngan sing emu teh dina hadis, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jama anu tara nganuhunkeun ka manusia berarti tidak ada ungkapan terima kasih kepada sesama manusia. Tetapi teu aya terima kasih ka saha? Ka Allah. Kahartos Bu, neme namina salam naon? Salam tahiyah, salam penghormatan. Hukumna kaos tadi. Jadi ibu upami ditaros kumaha hukumna salam tergantung salamna salam naon. Anu kadua salamna salam ibadah, eta mah teu kudu dijawab. Kumaha cenah teu kudu dijawab? Nya ibu keur salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek si bapak teh waalaikumsalam warahmatullahi. Urang ibunya kakak meuseuri. Laras Bu, ta eta mah teu kedah dinaon? Teu kedah diwala. Sok ibunya urang maca salam ka kupingeun ku barudaknya. Wih, tadi walar ge anu katilu mah salamna salam ulah hayang dijawab. Nya ibu teh jarah ka makam tuh ka ditu ka cenah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cek nu jero teh waalaikumsalam mangga kalebet. Walah ibu mampret teh. Da yakin harita keneh ge leuleus moal bisa lumpat. Laras Bu. Jadi salam teh aya 3 salam tahiyah, salam penghormatan kedah diwaler di antawisna. Nu katilu 2 salam ibadah, nu katiluna salam ka ahli kubur. Nu kaopat mah salam nu kudu diliwat asupkeun we eta mah kana kastro. Namanya salam nu kudu diliwat lebetkeun kana kastro dibeasan ulah cai wungkul. Para ibu sadayana kaeta panginten gampilnya bunyi maca salamnya sepor pepenak jeung rerencangan assalamualaikum enjing-enjing geus bidamel kasayan. Anu kaduana cek Kanjeng Nabi wa at'imut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Bu tiasa mah da unggal dinten. Cek ibu teh isuk-isuk, ibu teh bungkus nasi, sabungkus aya budak pasikeun. Jang ieu jeung bekal sakola. Pasihan sang. Tapi asalna teh rada sesahnya Bu. Ku artos ya atulah ku artos. Ibu gaduh artos 20.000, 10.000 barudak ek sakola, terutama nu yatim paparinan. Teu gaduh 10.000 da budak mah atoheun Bu, pasian 5.000 ge, pasian 2.000 ge. Sekaligus eta teh kanggo tolak bala jang urang. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamratin. Saur Kanjeng Nabi, bebaskan kalian dari api neraka meskipun dengan 1 biji kurma. Osok gaduh agenda tiap dinten sedekah. Nah, ieu teh repeh wae. Eta teh nu seueur keneh kuehna jeung opakna can disodakohkeun. Engke geus tengi dibagikeun. Kekeng ibunya ari geus tengi geus teh diemam ku urang kakara kabaturkeun. Siga masian rencang nu kamari gitu. Geus teh dituang ku urang kakara dikabaturkeun. Eta mah jalma pangkoretna salam dunya. Para ibu sadayana, para wargi sadayana, jadi nu kadua masian tuang kanu sanes. Nu katiluna wasilul arham, silatur rahim. Putra nepangan sepuh, sepuh nepangan putra, rai nepangan raka, raka nepangan rai, murid nepangan guru, guru nepangan murid, tah anu nepangan anu jauh di jugjug anggang di teang ngincing eta silaturahim namina. Silah-silah teh napungkeun kabarayaan bu kawit mah tah kieu silah teh.
siga tambang lah ngahiji namun pisah akhirna. Contoh rai jeung raka sok ngahiji di SD mah nya raina sabumi rakana sabumi tah ai geus rumah tangga teh nyaraba aya nu ka Bandung ka Jakarta ka Ciamis geus sataun teu pernah raina sumping karakan raka ka raina tah anu ngincing eta namina naon silaturahim anu calik mah anu ditepangan sana silaturahim ayo rahim teh tina rahimanya urang sok nyebat rahim teh pianakan naon Bu namina teh pianakan rahim teh nya nah urang sok nyebat rahim teh ieu naon margina ibu nuju ngandeg nuju hamil sok diusapan budak teh nya usapan tah kitu nya kawit-kawitna mah nepungkeun tali duduluran luar biasa an eta geuning cenah pahalana agung pisan make ku surga margi aya nu dikorbankeun leres Bu naon nu dikorbankeun waktos naon deui materi urang nyaba ka Bandung kedah ngaluarkeun bensin kedah ngaluarkeun ongkos ngorbankeun naon waktos kitu matak buruhna ge ageung naon surga tos mane we hoyong pangieukeun teu aya murang kali biasana bae sajepret we bisa teu kiateun tos para ibu sadayana punten ieu Kang Dani punten. Ai tapi teu kiateun mah tiasa ieu teu kiateun geus. Kada aya ieu. Nah teraskeun Bu. Tos janten namanya anu tilunya masurkeun salam, memberikan makan kepada orang lain. Katilu naon? Silaturahim tah ieu sadayana hablum minan nas. Hubungan sareng saha? Sareng manusia anu kaopatna wasallu billail wan nasu niyamun. Salat di malam hari ketika jami nuju pulam salat naon? Salat tahajud. Salat tahajud adalah hablum minallah. Salat tahajud hablum minallah. Jadi hartosna jami akan masuk surga manakala satu hubungan sareng Allah sae, kadua hubungan sareng manusia sae ibu rajin salat, rajin puasa, ibadah hajina pulang anting, tapi aya batur anu nyerieun hatena, batur raheuteun hatena, teu raoseun ku perilaku urang, ku cariosan urang, maka urang moal pantes lebet ka surgana. Nah bulan Ramadan, dina bulan Ramadan ngatur hubungan urang sareng Allah, salatna, tarawehna, saumna, maka diakhiri ku pembayaran zakat fitrah hubungan jeung manusia. Hiji sawal, dua sawal, aya halal bihalal dibatur mah teu aya matak sae pisan yang mencetuskan bahasa halal bihalal Kiai Wahab Hasbullah luar biasa itu. Bingung ibu ge nyebutna abi ge bingung. Tanggal 2 Sawal 3 Sawal bade ka mana Bu? Rek silaturahim teu aneh. Leres Bu? Nyebat silaturahim mah ayeuna ge bisa. Bulan Dzulhijjah ge bisa. Tetapi sabada Ramadan 2 Sawal 3 Sawal dengan bahasa yang hebat namina naon? Halal bihalal luar biasa. Ngahalalkeun ngudar anu panyakit-panyakit anu aya tina hate, kanyeri-kanyeri anu aya tina hate urang silih naon? Bebaskeun. Tepanglah rai jeung rakana, raka jeung raina antar bani tarepang di dinya aya musopahah. Terang musopahah. Sopahah yusop musopahatan. Hartosna naon lembaran Bu. Jadi ketika orang bersalaman Bu, ketika orang nuju bersalaman sing parat kana hate. Ulah pandanganna mah adek tapi hatena teu adek. Sok aya kitu Bu. Sasalaman naon? Adek tapi hatena teu adek. Sasalaman kan dina hatena moal cenah moal dihampura. Tah eta mah kos orang Yahudi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Atanapi siga jalma munafik, siga ngahiji tapi naon? Papisah. Henteu ibu henteu kitu. Moal Bu, matak halal bihalal teh kawitna Bu tahun 1948 rame gejolak politik.
Tokoh politik terame cek bahasa ayeuna mah wih kampanye parasea, wih pilkada pasea, wih pemilihan DPR legislatif pasea. Bung Karno ngemut kumaha carana elit-elit politik sareng ngahiji ngarah ngahiji, maka dugikeun kempelan para ulama Kiai Wahab Hasbullah ngadugikeun geus we urang halal bihalal karempel eta kitu. Urang nya punya sering bu pribados ngaos ngadugikeun cenah ieu teh sok pasea wae hoyong dibahas tentang apa pentingna urang silaturahim. Tak kitu para wargi sadayana, teu aya hartosna jami getol puasa, teu aya hartosna jami getol ibadah haji, getol ibadah umrah, lamun hubungan jeung manusia awan sawang sunnah teu acan kalebet jami anu sae manakala hubungan ka Allah awan. Kahartos ibu akhir poinna kanjeng Nabi ngadugikeun tadkhulul jannata bisalamin, Anda akan masuk surga dengan lancar. Hiji naon cenah tadi teh? Bu tadi teh hiji teh naon? Masurkeun salam. Kadua memberikan makan kepada orang lain, sedekah lah. Katilu silaturahim. Kaopat salat tahajud. Sesah teu bu ieu? Insyaallah tiasa teu bu teu sesah. Nah mudah-mudahan ibu tos nyawalan teu acan. Enggak bisi kaburu seep. Ayeuna geus tanggal 20 anu atos nyawalan mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu acan mugia aya waktos kesempatan kangge tiasa naon nyawalan. Asa alit budak nyawalan mah mung genep dinten. Nya punya mung genep dinten. Cek ibu teh abi mah gaduh hutang cenah bayar heula hutangna. Ngodoan mah bayar heula naonna? Kodoana engke we nyawalan ni naon? Tipangkeun. Ah abi mah cenah nyawalanna rek bulan hapit teu bisa eta mah. Eta mah lain nyawalan muludan bisa jadi silih mulud. Ari nyawalan mah teu bisa bulan Dzulhijjah. Para wargi para ibu sadaya rupina eta anu tiasa didugikeun mugi ageng manfaatna. Hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan ya bu urang sasipayun tiasa tepang deui sarehat sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wal aku minkum wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.